Ya, kopi nya dieunya neng. panas kene. Cenah bade ka bumina Haji Sukli kumaha dia? Oh heuh nya neng. Hilap nih eung. Si Aa kumaha di? Sahilap kitu. Itu satunya neng nya. Angkat heula. Mohon atuh. Assalamualaikum. Kumaha dia? Ningkalah salah. Dibaliknya gitu. Oh, hampurannya hilap. Waalaikumsalam. Hati-hatinya anya. Mohon. Hai kita. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh itu ureman euy. Gini jang ajoy. Mohon Pak. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Aya naon nih asara riweuh? Ugo hoyong ameng ka bumi Pacukli ieu teh. Kus. Sopan si pupa. Haji gitu aing teh geus haji sabaraha kali maneh ti bare kutu banyarakeun ngarugikeun ka aing. Punten atuh Pak Haji Cukli. Tah kitu. Urang teh ka haji teh geus sabaraha kali ieu teh batur ge karari itu maneh unggal papanggih pupa cukli. Sopan eta teh. Ngarugikeun ka aing ge. Sok atuh jangan suang di jero ari penting mah. Manya di haji mun kieu pajarkeun mah haji teu sopan cenah gen. Ide we Pak Cukli hareudang eung. Ari sia Joy cungut aing can garing-garing acan ngomong pakai haji kehead aing teh geus haji yeuh sing ngalahkeun maneh mah euy Nuhun Pak Haji kehead. Eta si A Joy kalah ngaledek ka aing teh sia teh di papatahan teh kalah ngaledek beuki parah ka aing di kehead sagala disu eta ngahajajai maneh teh Kumaha tuh Pak salah keneh wae. Ari tadi pan cenah ngomongna pakai haji kehead. kumaha sia we eta mah lah kalah rugi aing boga tamu siga kieu kan ngaledek bae aing haji mahal-mahal terus cukli kepala rubuh mangga teh dilat jangan aja kopina. Duh, punten pisan Pak Haji. Di mana di kopina? Aya ge sireum tah. Duh, hilap can ayahnya kopina. Kela tuh. Bu, pengademel kopi ya, jang tamu jang aja ya. Tamu rese ge da teu dibere kopi mah karunya. Nya kela Pak, nah heula caina. Kita udah rendaran acan gitu. Oh, kela tuh jang aja. Sok pele heula tuh kopina. Ngantosan heula tuh si Ibu. Kopi. Di mana kopi? Pak Haji? Teu bener pisan nawaran teh. Poho Joy. Bu, Ya. lewat ya kopina. Tak acan ngagolak caina. Kesabaran pisan geuning si Bapak teh. Wah, cenah golak cenah China Joy, sabar heula sagedeung nya. Mohon Pak Haji. Aduh, karunya euy. Sabar heula daguan. Bu, kopina Bu. Ya kopina. Geuning siga kieu kopina. China mana? Cokot asa di dapur. Aduh. Ari si Ibu teu para rubuh pisan. Aing di kudu nyieun sorangan ieu. Duh, panas ieu duh. Panas ieu Sok tah, jangan kopina panas kene. Aduh. Bonteng. Mohon Pak Haji. Kopi jaluna eta mah da menang jeung bapak eta mah. Duh, nah seteparuh kieu kopi teh. Wayahna be dibere ge geus untung Joy, di batur mah moal aya kopi siga kitu nu namu. Pak Haji. Urang teh asa bosen geuning hirup kieu-kieu wae. Asa perubahan. Ari sia hayangna kumaha tuh jangan Joy? Yang gawe orang teh Pak Haji, tapi mung capek geuning. Atuh nerak tuyul we. Ari gawe embung capek mah Joel. Aneh-aneh wae sia mah. Hari Pak Haji. Cenah haji 200 kali. Tapi kalah nita urang nerak tuyul. Kumaha sih Haji teh? Kapan didinya teh sakola luhur, lulusan sarjana.
atuh jadi kades. Kabeneran ayeuna teh kadesna geus beak jabatan. Terus orang kudu kumaha tuh Pak Haji? Gampang eta mah. Kayak dibantuan ku Pak Haji. Tapi omat. Kayak lamun maneh jadi kades ulah korupsi. Mending mun urang kabagean mah. Tah sok di situ Haji mah. Moal tuh Pak Haji. Piraku sarjana S8 korupsi. Zaman kiwari teu bisa ditempo tina gelar sarjanana jang ajoy. Muhun puguhnya Pak Haji. Atas selatunya. Abi bade wih heula ah. Omongan mangga jang ajoy. Nuhun nya terus abang kadenya. Muhun. Silaturahmi ke Pak Haji. Atur nuhun kopina ya. Ah, kade di jalan hati-hati jang ajoy. Neng, 1 juta mau nyalonkeun jadi kades. Mangna babari jadi kades teh gitu ah. Ya Neng, hari niat mah pasti kacapai. Tuh tadi ge, terus ameng di Haji Cukri, mandukung pisan kak. Nyari gitu mah kumaha awe neng malah. Kan omat ti neng. Mun kapilih jadi kades, ulah kawin deui nya. Moal Neng, moal hiji mah sudah mah paling 2. Siapa sok teman pisan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kak ibu-ibu, ulah hilap. Pilih Abi, calon kepala desa Legok Baok. Colok lambang manuk belekok. Ulah hilap. Pokoknya ke desa ieu makmur. Jalanku urang di keramik kabeh. Aing kepo ya cus sia. Kira-kira syarik nyolok lu mana cus? Kuring mah nyolok mah duit tan bed. Nyolok nu mana bed? Lah, aing ngomongin nyolok pemajikan cus. Wah. Goblok mana bed ditanya teh teu bener pisan kalau ngacaprak. Cuk. Ya, aya gosipin terbaru ya, Cek? Yes, dalila. Gosip naon, Bun? Jadi. Teu bener pisan es dalila mah. Nu bener atuh sia teh es dalila. Penasaran aing mah. Sok lah ditraktir ke ngan hayang apal gosipna. Bener ya, nya? Ulah bohong. Heeh, bener. Kan. Minjem bener duit tanya. Tadi sia saudah udah bener pisan. Ya, Sok lah ditraktir kurang. Asal gosipna naon. eta be meuli cemal-cemil. Ari eta gosipna naon dalila. Teu bener pisan sia mah. Teu barugu ah. Eta si Ajoy nyalonkeun kepala desa. Terus Pemilikeun SLA tuh ambil resep mah gosipna. Ari teu dalila. Minjem duit atuh duitna. Yuh, duitna. Teh, pangadamlakeun es teh. Eta si Ajoy rek nyalonkeun kepala desa cenah. Tapi bisa naon manehna? Ya, Cek. Kan batur mah sakolana ge luhur. Lulusan sarjana. Yo, Cek. Sarjana-sarjana temen di. Beuing sakoana ge nepi gerbang doang. Kage paling lamun kapilih ge jadi kepala desa kawin bae. Cek, ulah wakas udon heula, pamali. Pada enggak sih gak gitu. Tuh, jangan mana tuh? Hei ibu-ibu, aya naon di meni rame-rame kieu? Jangan naon. Pak Ajo sok kepo. Oh nyai nya, ibu-ibu, ulah hilapnya. Pilih anu lambangna burung belekoknya. Engke pokoknya milih Abi. Ulah riwang. Di bumi aya amplop nya. Sareng nya. Pokoknya mama, iya memang rugi milih Abi nya engke sanak di bumi nya. Siapa? Nengke di sana ke bumi. Nuhun Kang Ajoy, nuhun pisan. Kaleresan Abi nuju butuh. Sami-sami. Abdi moal nya beri teras kanu sejen. Kade tong hilapnya, cek. Sanak ge di bumi nya eta nya nu tadi dicareskeun, Mohon Kang. Kade nya. Aduh. Kade Kang, kade. Saudah. Naon atuh? Cek. Cek arek milih saha kepala desana. Ya, Cek mah rek milih anu eusina amplopna badag we ukena mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengumuman kangge warga sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, pemenang pemilihan Pilkades dimenangkan oleh lambang Takbir. Allahu Akbar. pemilihan Kades tahun ieu dimenangkan oleh Bapak Soman. Kumaha di geuning kalah eleh geuning. Naon eleh? Kalah eleh ku tetangga sabeula kumaha di Duh aing. Diraku. Uhun. Eta info di mana? Itu abi gini ti batur geuning. Padahal sebiak modal badak kurang. Aduh, kumaha tuh, Neng? Aduh. Alah, aduh. Aing mah si Duh coba awak gede kieu berat anjing dia Ugah Yo, Cok, kemari. Marane. Mana kamari balikeun? Naon balikin naon? Eta kamari sembako anu dibere ku salaki urang. Mana dia? Balikeun. Ada CF. Bongana maneh teu milih salaki Ada urang. CF. Buru-buru. Naon atuh Cuk? Si Cek. Gitu nah. Yo, Cek. Aya tos dipasikeun atos ngisiunkeun deui atuh, Cek. Ulah sok kitu enggal. Cek. CF, Cek. Ayo Cuk. Cek. Kabur becet. Kamarana sia. Aduh, mah rugi. Ieu cara nama kalabur. Selama aing mending pingsan. Ngeunaheun di mana pingsanna ieu milihan heula. Di dieu bae atuh. Aduh. Terus jangan aja area penting mah tidak kudu diem itu sopan di RT. Oh salah RT ya. Pokoknya Pak Haji. Abi bade we heula nya. Popo deh. Siap ya. Takbir. Allah Akbar.